liur anjing di marung sih diis anger we kepikiran kumahanya ngalengitkeun ka pusing anjing kumaha ya aku kudu dari Matawaran mah gawe di jauh teuing deh kembali lah jauh ge penting menang duit diterusin wae di jauh ke Sumatera jeung saha deui batur jak si Ilham si Alif bukan daraekeun di rumah hirup di mana barudak Bayut duit semoga 5 sih diis di dia anger we kepikiran jadi wae lah sia keur naon di dieu orang keur niis euy di mana maneh kudunya di kebon kebon orang kerliar ya karena kieu we ngalamun dia niis lieur kunaon deui atuh niiskeun pikiran orang masalah ngaruh hati mah kieu orang teh lur mah aya tawaran gawe orang teh gawe ka mana kita Sumatera kena naon proyek bangunan anjing nya aing anak muda goblok kena bangun bahaya tuh tong gengsi lur lumayan penting menang duit teh jeung halal di jaba urang teh yang kawin da sebenarnya mah hayu urang gawe ka ditu ai gajihna sabaraha teuing gaji mah ngadenge mah 200 cenah sapoe bae lah hayu 200 sapoe mah hayu lumayan heeh ai gajihanna di bulan gitu per bulan mingguan lumayan tapi saminggu, hayu seminggu tuh sabaraha lumayan bae lah hayu hayu aya nama tong manang gengsi naon wae ieu na persyaratanna eueuh persyaratan man KTP we jeung di jalan unggul jeung kakak tapi urang keur kieu kan keur batuk kieu moalna naon kitu moal da ieu mah geus beak corona ge cenah mah pan tuh urang jeung heula eta we naon cenah paskin miskin naon ngaranna teh divaksin surat vaksin urang jeung eta we memang aman siap lah udah gitu urang jadi kudu pamit heula tapi ka iya teh kudu aya 5 orang cenah neangan we barudak daekeun mah ajak si Alif tapi urang kudu pamit heula sugan baeun ku Kabogo heuh bae wi tong lila nya poe ayeuna kudu geus arini cenah aku kudu ayeuna tupan urang can bobogohan meureun bae pamitan we lah heuh atuh hayu si Ali aya mah nya teuing mana katen si Ali heula urang teh kudu ane teh ai urang mah balik heula we langsung ka Kabogo ke bebeja heula di heula tuh engke daguana di mana di mana gampang ke di SMS kurang di ditu we di nu itu teh teun ieu teun Bah Amin siap ayo atuh kurang balik teh heula pamitan heula kurang disamber nya lumayan aya saurang apa tadi sanganya cing urang ngajaran yang si Ali sugane aya LOL
Ya lu. Parah betul ya. Aduh, dan gawe euy. Oi, Beneran mana aya euy? non brother. Saya bisnis orangnya. Bisnis naon, bisnis uyur. Jeung manukna halus Atuh da. Sangarana euy. Si Jarot. Iya si Jarot. Atuh. Oh iya, ngawah hoki eta. Urang aya bisnis Bisnis naon? Hah? Gawean. Gawe teh mana? Henteu lilai. Urang aya bisnis. Urang gawe lah. Ka mana? Lumayan jauh ka Puntas. Ke Sumatera. Ongkos kumaha? Hah? Ongkos Di ditu cenah ongkos mah. gawe kana naon itu? Proyek Bangunan lumayan cenah gajinya. baraha? 200 cenah. 200. Heeh, sapoe. 200. Dahar teu dibere kan pada. Kotor gitu teh. Mahi Wah, lumayan. ini kabeuli beus euy. Heeh. Kayak ngobrolna teu ngeunaheun lah. Aduh. Itu bukan atuh. Gitu. Aduh. Anjing waduh. Wah, lain. Kumaha bener. Bener. Gawe. Kumaha ongkos itu? Dijamin teh ditu cenah ongkos. Yang bener orang di jalan kudu dahar. Heuh maneh tuh bekal. Aya meureun yang di jalan ayo. Aya. Teu mun eudeuh si eta si Ilham ge eudeuh. Kirain eta. Iya dah. Dina pisan. Aing salin lah. Siap. Daguan korang ini dia nya. Siap. Tong lila. Siap. Tiluan di saha ya. Kayak gua aja. Kenal man? Nggak tahu di mana mana. Geus pulin aing. Lagi gitu mana. Ieur aing. Hah? Di sekolah mana? Teu geus teu balik sakola ge. Hah? Ukolot carekan wae aing. Kurang gawe lah jeung urang ini naon gitu sekolah teu Oh, balik. ayu lah. Heuh? Aing sakola teu balik, nam urang hayang ngilu gawe mah. Aslina mana? Asli lah. Tapi mana leutik keneh geus boga KTP can. Wah, teu kudu KTP surat vaksin aya. Vaksin. Tuh bae ayo. Ayu urang ngilu. Tapi mana mau mali tewak di jalannya gitu. Oh, Nges nyieun KTP sementara tapi ayeuna deui. Heuh bae lah. Bae we lah. Tong KTP mang ya deuleut atuh aing ah. Naon ieu? Kamar asli. Ade mah. Aya tato gitu. Yo, atuh. Naon deh. Ngeun lah teu kudu KTP ieu tunjukkeun we ieu tah KTP aing. Lu cak-cak paling geus heuri mereka. Geus lah, kumaha urang ngilu. Heuh bae ayo. Neangan dia tuh kurang duaan. Heuh lah urang tangan we di dia mana? Siap. Orang keur ngadaguan dia. Heuh. Ayeuna gitu ini kan. Heuh kumaha? Heuh ayo. Ayo nen eta. Heeh ayo. Ayo. Sabar berit lah. Ngarantau nih. Akang made angkat teh ya. Pan nya udah merantau teh pan kumaha deui atuh. Benernya suaranya di Jagana si Dede nya. Doakeun we cing selamat di jalan. hati-hati di jalan. Coba mendurang. Geus ah, ayo lah eta. Geus ayo ah. Ayo. Ih, ka mana cenah aku terus di jalan tapi lama. Can ka dieu kene wae.
Terus lama ini buat Nantang satu tadi. ayam belah dia. Ya soal tuh ngomongnya semua sama lo ini. Aduh, udah heran banyak. Ayo penting naon. Nanti ketemu. Kumahanya nyariosna. Ieu pan tadi teh aku teh pendak jeung ieu nya, jeung si Adul. Si Adul teh ngajak damel Damel ka mana? ka mana tadi teh nya? Sumatera mun teu salah. Aku bade izin gitu. Panuju teu damang. Kira aku udah mangkat jauh. Wios we tuh da kege damang mere. Tekan tenan bari ieu naon ngaranna teh? Berobat di jalan. Berobat di jalan. Biasanya? Kewe. Biasanya? Biasa tuh. Kira tersembuh mangkatna. Tudang tema meureun katinggalin ku barudak. Barudak ayeuna cenah mangkatna. Bukan masih batu. Anggu gerak jaketnya. Ya tuh. Asa. Aku mangkatnya. Bade with light beberes ka bumi atau Atuh tong mangkat. Aku ditinggal aku. udah kumaha. Biasa tuhnya Atuh da alun. kumaha pan urang teh boga masa depan meureunnan hoyong nikah. Dan meureun kentos nikah meureun hayang nyieun bumi meureun. Da alun. Da anger pan eta sadayana teh kudu ku artos. Nya biasanya Aduh. kamu mah Kamu itu teh wae. mah alun. Terus kumaha atuh eta kieu aku entes janji tadi kabar udah. Nah, atuh tuh nyari sola maka janji. Nyapan ayeuna aku bade nyarios. Tos bade mangkat pisan karek nyarios. Kumaha tungke barudak nyamper we kumaha. Kedaguan di mana teh? Tadi kan. Ini ngowo. Enggak harus kan. Ayo we jangan. Ayo budak tanya teh. Tanyakan tak kamu dah. Yang. Ai si Ilham keur di mana? Kok keur itu keur kiki anda. Kayak mati raja jaketnya. Keren. Yo metere ya mah. Klan aing video. Klannya metere. Turun. Coba sebalik kan. Aing ngiri Pendaratan mulus. pendaratan mulus di Nah, mana? ada apa? Ayo atuh. Ayo tuh. Ayo tuh buru. Urang ulaheun euy. Ah tuh depan butuh jang kawin lain mana teh ngobrolkeun teh. Tapi ting kumaha itu da urang oge berat sarua. Geus bae lah ayo. Mana mah malual ngarang. Urang paninggalkeun pamajikan. Kumaha tuh da. Ayo urang. Ngeus ayo lah. Ah nae lah ayo potong bobogohan ayo lah. Ngeus. Atuh ada alun. Itu dah kumaha pan urang teh butuh modal. Kudu ridho we nya. Ya, aku berangkatnya. Itu barudak terus arangkat udah. Ayo. Ya. Itu dah kumaha menan. Merenda anger orang teh kan butuh keur biaya, keur modal nya. Biasanya jaga diri kamu baik-baik we nya. Atuh. Hah? Nya. Kumangkat aku tuh enak ku barudak nya. Ada we kamu di dia nya. Sing sehat selalu nya. Aku pamitnya. Assalamualaikum. Ih.